Lain mang boy bingung ya. Boga cawan tilu siki-sikina. Heeh. Erek diparepkeun ka manuk. Oh, kuku irek butuh jeung manuk. Kalau sarua butuhna di. Kumaha tuh? Hiji ewang we. Kan bae. Recok baru kenal heuy. Abah, sama Abah. Nah, kawan teh aya perlu ka dieu teh. Barang ieu ti mah poho deui nek barang ala Nyem bedog. Oh, lah. Ah iya bedog mata. Kadang nyem duit ya, Bah. Asa ulah ngiem duit teh. Teu boga duit mah. Ya, bedog. Aya. Teu kala naon nih? Eta naon eta? Lain itu baki ye bingung itu boga cau ieu hayang keur para manuk. Abdi butuh para manuk. Abah beuki atuh. Kayak heula. Saya mah di dahar. Ya, nu ngorama di mana-mana ge ceuk patah baheula. Nu ngorama ulah ngadar sisina. Berarti atuh ieu mah Yaman. Heeh. Ya abdi kulantaran uang mah ulah ngadahar cau sisina. Iya paling oke bener. Iya, kan abah mah kolot. Heeh. Bakal budak. Aduh, Budak urang mah pan ulah ngadahar cau sisina. Eta abah nu kolot abdi ieu. Tapi ieu geus beak hiji deui bagian abahna. Aya kolot bah. Tapi mun kering bisa nyawaan. Aku nyawayahna apan kolot mah ulah ngadahar nu tengahna kudu ngorang tengahna mah. Bakal kuat teh. Kuat lah. Orang reuyekeun we, buka katuh keur